Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa kaping 25 November dina suratul Isra ayat ka 82 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu jeung kami nurunkeun atawa kami tos nurunkeun saur Allah. Minal Qur'ani tina ieu kitab Quran. Jadi tos diturunkeun ieu kitab Quran teh. Kanggo naon? Ma ari itu Quran. Huwa tegesna kitab Allah. Syifaun eta teh hiji ubar atawa obat penawar. Ubar naon? Ubar jasmani, ubar rohani. Keur bingung kalut rohani baca Quran tiasa leres deui eta otak teh. Upami urang oge jasmani upami teu raraos tiasa ku Quran bari teu liren urang ikhtiar ka tabib atawa kanu tiasa. Saterasna naon deui Quran teh mangfaatna? Wa rahmatun eta teh rahmah lil mukminina pikeun jalma-jalma anu ariman. Anu teu iman mah teu kenging rahmat, teu kenging syifa. Eta mah khusus we jami-jami anu mukminin anu iman. Rahmah teh naon? Rahmah teh eta teh alaf mangfaat tina perbuatan urang tegesna ti Allah ngarungsulkeunna eta rahmah ngalangkungan ieu kitab Al-Qur'an. Saterasna wala yazidu jeung teu namahan pikeun itu jalma-jalma adzalimina anu dolim. Nu dolim teu meunang rahmah, teu meunang syifa. Nu meunang naon atuh? Illa khasara kajaba kerugian besar. Jadi jalma nu teu iman kana Quran mah rugi besar eta teh. Ayeuna teu karaos engke mah di akhirat bakal karaos karugianna teh sabab teu kenging hidayah, teu kenging rahmah jeung teu kenging syifa batin jeung lahirna. Saterasna wa iza jeung di mana-mana an'amna kami mere kanikmatan atawa maparin kami kanikmatan alal insana ka kabeh jalma-jalma nu aya di dunia. Upami ku kami dibere kanikmatan sa Allah ka saha bae lubak libuk loba dunya reaketan reaketon pokona mah jadi jelema beunghar mobil gurita harerang berlipat-lipat uangna tah eta teh nu kitu teh anu jamin dibere paparin kanikmatan teh nu beunghar kadang-kadang a'rado anjeunna teh berpaling tina ibadah. Santai we nganikmati dunia, santai we ulin poho kana ibadah. Wana jeung ngajauhkeun diri tina ibadah bijani bihi kagigir nyomongkeun diri anjeunna asa menang sorangan we beunghar teh padahal mah eta teh titipan ti Allah nguji pikeun urang. Saterasna wa idza massahu jeung di mana-mana ditimpahkeun hu ka itu jalma naon asyarru kana kasusahan. Hujan ngagebret kitu suluh baseuh pamajikan geringan anak patulayah duit teu boga beas eueuh pokona mah keur dibere kasusahan kana bukti eta jalma teh ya usan osok putus asa. Dapetan kieu mah ya Allah hos we abdi teh atuh cabut kasangsaraan teh gentik kebeungaran ari kitu mah sae ulah teh hoyong maot eta mah dosa. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah kulun setiap jiwa atawa setiap orang ya malu eta teh amal perbuatanana teh ala syakilatihi gumantung atawa tergantung kana pamandengan hatena. Lamun dikeretekeun hayang salat berjamaah urang hatena gitu init berjamaah ngan lamun pamandengan urang nyaho remote nyaho HP golah agelehe we sakitu geus adan ogenan tah eta mah gumantung kana keimanan urang jeung ilmu nu aya dina diri urang, aya dina pikiran urang. Saterasna
Farabbukum maka pangeran anjeun kabeh a'lamu maha uning ya Allah biman ti sahabai jalmana huwa tegesna itu makhluk Allah ahda saha anu paling bener saha anu paling kengeng hidayah sabilan dina jalan Allah. Jadi Allah mau ninga saha anu pangsaena ibadah saha anu panggorengna saha anu kengeng pituduh saha anu kengeng kesesatan sadaya lagi Allah maha uninga dina eta jalan saterasna wayas alunaka jeung tangtuna baka aya nu nanya ka anjeun Muhammad baik itu umat kafir umat dolim atau sebagian muslimin nanya naon ka Kangjeng Rasul anir ruhi tina perkara ruh tentang ruh kul bejakeun ku anjeun Muhammad ar-ruhu ari perkara ruh tel arwah atuh min amri robbi eta ruh teh tina perkara urusan robbi Allah pangeran kuring jadi teh anu terang ieu Allah wa ma utitum ta aya nu dipaparin minal ilmi tina eta ilmu ruh illa qalilan kajaba saalit rasul ge uninga ngan pedah henteu sagemblengna sadayana oge saalit para wali uninga kana tentang ruh kan sadayana oge illa qalilan kajaba saalit barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.